Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ku sim kuring dipi hormat di ieu tempat hamba Allah itu nya. Ieu teh dalam rangka acara Rajaban. Rajaban dispen. Kayak datang di pelebah di Parasman. Astagfirullah. Kayak orang kenal kenala itu nya babakan Empire. Babakan Empire-nya di itu aya ama naon ya? Ama Arif anu pangpengkerna datang kumargi tadi sieun cenanya. Cenah jurig. Teras di pinggiran Arif aya nu nganggo acuk hideung, anu nganggo ieu ya. Naon? Sorban. Pokona ieu tos masantrenna lami nya ieu. Pesantren kilat. Tahun-tahun aya pemulanan. Aya saha namina ieu? Fajar atau Ajay. Terus aya ieu di tengah anu nuju nganggo acuk naon ieu teh hideungnya. Saya Paris Jailani. Fariz nganggo Z nya, nganggo Z. Terus aya gigireun Paris, aya Rai alit-alit oge mam nama 2 piringnya. Meakeun. Taya aya Ustad Al Mukarrom. Aya saha namina? Cikal Alega. Cako Pak. Panggilannya Cako. Taya anu mungkin ulang tahun tanggal 21 Januari 2024 aya saya Riza ya. Dina dinten ayeuna aya 6 orang santri nyasar itu nya. Aya Arif, aya Ajay, aya Ais, aya Rai, aya Ceko, Cako. Sekarang dia Iza. Koji. Coba ayeuna teh dinten Sabtu tanggal 20 Januari 2024 coba diperlihatkan heula. Ayeuna tabuh salapan pas. Tanya tabuh salapan pas. Bisa dipercaya. Lokasi di mana ya? Di sekolah SMP Satuan Ayasa malam-malam tah. Kanggo Bapak Ibu dosen pembimbing abdi kan kronologisna teh abdi nuju ngerjakeun tesis kanggo proposalna. Lamun tugas abdi telat wayahna tah ieu. Penyebabna ieu. Abdi diajakan ku anu di dieu digarangu ku makhluk-makhluk kasar gitu nya. Makhluk kasar ya nya. Gitu nya. Tapi alhamdulillah ya dengan latar belakang humoris abdi nu tadina tos peurih soca tos lieur jadi kabangbrangkeun deui jadi hiburan gitu. Mudah-mudahan mungkin kapayuna kalian tiasa melanjutkan ke kuliahnya. Amin. Lamun di sekolah mah kan aya guru, lamun di kuliah anu ngajar mahasiswa disebutna naon? Dosen. Kalian calon-calon penerus. Ya, mudah-mudahan tiasa kuliah. Kumaha rasana bolos dina acara Rajaban? Enak banget. Enak banget. Coba ya. Rada hampa. Cek Arif ya. Lamun bolos dina acara Rajaban dosa teu? Dosa. Naon dosana?
bebeja ka mamah mah arek ieu tapi teu nepi gitu. Berarti eta termasuk penipuan gitu nya. Tah lamun acara rajaban tuluy tiba-tiba ka dieu berarti kalian kaasupna bolos. Nah, berarti tadi Arif ngajawabna dosanya. Coba lamun kieu ya. Aya film mungkin kalian pernah nonton film Zorro. Zorro teh seorang penjahat tapi hasil merampok mencuri si Zorro teh dibagikeun ka rakyat. Jadi dina cerita eta teh Zorro maling anu dipalingna tapi mafia. Tah nya mafia anu narkoba anu kalar itu bos-bos besar lah gitu. Tah ceuk kalian si Zorro asupna ka neraka atau ka surga? 50-50 sih pasti. Nah ada netral. Nah make netral. Soalnya ngerampok teh perbuatan keji dan hina. Keji dan hina. Tapi Dibagi. Jadi solehna ya mau jadi kan bingung malaikatnya. imbang gitu Pak. Malaikat tapi kita bingung. Iya cenah. Nyatetna amal baik apa amal buruk gitu nya. Kan kayaknya kalian pernah belajar bahasa Indonesia mungkinnya aya istilahna tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Aya tokoh protagonis teh artina naon tah? Bageur. Aya antagonis jahat. Galak atau jahat. Nah, si Zorro eta termasuk protagonis atau antagonis? Diborong dirai. Dua nana protagonis atau antagonis? Tadi malaikat bingung cenah nyatetna ka neraka. Bingung gitu. Coba kala. Ti dia lah. Gintos deui pertanyaan anak karena mungkin aya surga neraka mah eta hak prerogatif Gusti Allah kitu nya. Ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Aya nama kieu we. Ti Riza beda teu suasana sekolah saat malam hari atau ayeuna jeung biasana siang-siang? Sangat berbeda Pak. Sangat berbeda. Perbedaanna tiasa ditingali anu biasa nganggo seragam tapi ayeuna mah ngaranggo sarung gitu nya pencitraan sabenerna mah ya. Lain bullshitnya demi parasman. Nya. Selain di sekolah lega pernah aya kejadian mistis teh? Pernah. Kunaon? Di SD. Pas kelas 3 kan kadinya teh datangna teh paginya. Nya. Jam berapa? Setengah 6 lah, lumayan rada weekend lah. Pagi kan jalan. Nah, masuk ke kelas 3 lah, masuk gitu. Kadinya teh. Pas nurunkeun bangku teh kan jandelana teh deket ieu kebon lah, kebon gitu. Tadinya teh juga aya sakolebatan gitu pas ditinggal di teh. Tah aya. Teh nya langsung keluar. Jadi nyimpulkeun eta teh naon tah? Nya semacam kunti lah gitu. Oh. Tapi ku makhluk kan aya makhluk anu terlihat, aya anu tidak terlihat, percaya bahwa Allah menciptakan selain manusia gitunya. Rai akhirnya. Terus ya udah Rai lah. Rai pernah aya kejadian naon? Cenah. Tadi ku eureup cenah. Pernah ku eureup. Jadi eureup teh naon eta teh? Bisi aya anu orang Indonesia anu teu ngartos eureup. Juri Indian. Nindihan. Saya ieu katindihan. Make katindihan jurig kumaha mimitina teh? Dukan. Ku eureup. Jadi rasana ku eureup teh kumaha teh? Tiasa gerak tapi tiasa ningali. Tapi sadar mah sadar. Han pedah teh tiasa. Tiasa gerak sareng nyarios. Reuas we lah gitunya. Tah eta teh saur orang lain, saur nu apalah gitunya.
saur ustad sareng nu sajabina. Salah satu teh tara baca doa mungkin ya karena sembarangan karena gitu sakahayangna padahal mah kan saya nama maca heula doa babacaan. Ayeuna Ais pernah ka sakola malam-malam sabaraha kali? Sekolah 2 kali. 2 kali nuju Ieu mana teh dekor ultras. oh ari eskul ini kan ekskul naon? School futsal sareng pelatih we. Ai dulu kerjaman Ais LDKS ngendong teu? LDKS kan dong. Sanes LDKS MPLS berarti total 3 kali sareng ayeuna. Pas MPLS pas ngadekor banner sareng ayeuna. Kira-kira Pak Is ludeng teu ka cai sorangan? Main apa bedan Sorangan tapi dan malu dan jalan we. pernah aya kejadian teu? Jadian teh Pak. Teu aya, alhamdulillah. Terus terangnya abi ge sering pisan uih wengi-wengi bahkan lebih dari jam 12 malam pernah dicicing di dia di lab komputer nyalira. Tapi anu perlu ku abdi di tekankeun teh urang percaya bahwa aya makhluk anu selain manusia tapi dina pola pikir abdi salami teu ngaganggu mah insyaallah moal ngaganggu eta sih karena kan ada urang sikap urang lamun silih ngahargaan mah insyaallah moal kitu nya kaiji sompral teuing ulah wani teuing wani mangga tapi wani teuing ulah kitu nya artos kitu ayeuna aya ama ajaib tadi teh amek-amekan ya ama ajaib teh gara-gara Arif hayang dipapageun ajaib sok kaluar ti wengi sieun teh ku makhluk halus henteu pernah papanggih encan bade aya rencana teu aya rencana papanggih kanu kalari itu kayak bisina deh nyian agenda isukan urang hayang papanggih pocong gitu Itu Pak. Honya aja itu kelas sabaraha ayeuna deh? Kelas 3. Kelas 3 berarti tos bade 3 tahun nya sakola di SMP 1 Wanayasa. Sakola di SMP Wanayasa resep teh. Resep. Oke, iya lor ya. Jauh teuing euy. Arif di antara kalian anu pakai baju bodas paling penakutnya. Rip anu menyebabkan Jadi ya geser ame katingali di kamera. Rip penyebab Alif penakut naon da? Biasana sok aya di ujung, lamun teu di ujung kiri, di ujung kanan. Sudut ya. Mitos keleutik biasana kitu. Kan aya istilah lamun ngamam cau tong ujungna bisi kasingsal gitu. Rip kunaon Arif make penakut? Turunan. Ya banding di Cibulakan mah sok aya nu nya. Ayeuna balikna kumaha meureun? Warat kuwi nage dalam keadaan kenyang ayeuna Bapak. Sieun teh Rip. Kumaha wae Rip teu ditungtung. Lamun aya nu Noel di dinya kumaha? Emang Arif
pernah ngalaman pepenak sareng kala itu tajan. Mudah-mudahan tong nanya tong ngaganggu Arif. Coba sabar menitnya aya waktu sekitar 5 menitan deui lah kanggo ngobrol-ngobrol. Jadi kalian teh anu tadina kudu cicing ngadangukeun ustad ceramah. Jadi kadari heula. Engke pas ustad beres ceramahna makan. Jadi eta target ka dieu teh ngulur-ngulur waktu. Nah, eta pisan. Atuh meureun henteu bebeunangan ilmu meureun. Menang mamun. Benang daging Meunang mamen. Kela tadi teh setelah ditoong dengan sanguna teh aya naon wae coba? Aya sate. Sate. Bihun. Sop. Jadi katingali ti ayeuna sudah terbayar. Saya Jadi gambaran apa? target anu mimiti ku kalian nek di Canak teh sate aya. Sate sabaraha 7 lah. Sate 7. Terus aya sanguan mah? Sangu lah. Sanguan coba kela ayeuna. Mawa ieu teh mawa keresek. Keur amunisi senjata rahasia gitu nya. Keur mawa. Samangka ya. Aya sok Tak kela. Coba tutorial ya. Kan bakal aya bapak-bapaknya. Supaya teu kanyahoan ku bapak-bapak, supaya teu katingali mawa dahareun loba kumaha tips and trikna. Sarung. Aduh, atuh mitos pengalaman eta mah. Beda euy. mau Sarung. gantian. Ada kelas kakao. Mawa makanna gantian. Mau makanan. Kela. Tips kalian itu teh jadi anu mimiti di Canak teh sangu heula apa deungeunna heula? Sangu. Rencana sangu rek nyiuk sabarak siuk. Tilong. Emang cara anu aya. Masalah beak atau henteu mah eta mah urusan Oke, yang penting penting. Anu penting. Anu penting piring pinu. Jadi arek dicokot kabeh. Sopna rek di wadahan. Banjir, Pak. Sop sate 5 7. Rendang 2 daging sapina. Rendang aya. Aya. Segala lengkap apa daging ayam ge aya. Tapi lamun aya anu nyarekan misalnya bapak jang loba-loba teuing kumaha eta. Nya geus atuh Pak eta bapak nage nyandak sing seueur main sami sareng abi. Tah. Gitu nya. Antisipasi ya bisi aya nu ngaroromongkeun. Jadi pertama targetnya mawa sangu, mawa dahareun cing loba. Berarti kalian nganterina apa rek kawas kieu apa rek hiji jeung bapak-bapak? Hiji bapak. Oper-oper jadi karena sarungkeun ongko jeruk aya 3 wadahan. Salak anjir gaya-gaya wae. Pasti salak jeruk. Jadi ayeuna mah nu kalari teh can di piriwitkeun gitu nya. Jadi can bisa mawaan. Can. Sakumaha lapar ge nungguan beres ustadna. Biasana Pokona anu pangpayuna teh si penceramah sareng ustadna. Sepuh-sepuh kayak sepuh heula anu tos Tos tere. Udah ngomong ke terakhir. Tos tere iya maksudna teh. Pokona terakhir asal kabagi. Tos tere naon namina teh tereh tunduh gitu nya. Jadi budak ngora mah barudak asal dugikeun ka tamat kabagian jatah mah. Lamun misalnya giliran kalian ya tiba-tiba aya kene ngantri di tukang beakeun rek tega moal. Tega nu penting mah sabeuh. Nu penting mah sabeuh nya sorangan. Anas loba kene antrian di tukang. Kumaha nu ngantrina we, kumaha jelema nu ngantrina. Jadi arek jeung sate 7. Sangu 3 siuk. Tah kan piring dik ya kudu dijajal berarti nya. Di bulut. Nah, engke
ameh rada aya kericuhan saeutiknya si cucukilna sumputkeun. Juga perindapan. Tah, ya. Gitu. Kan aya eueuh cucukilan nu bakal ngantri rame di tukang. Oh, jadi gitunya tipsna kalian teh rek ngantri bareng-bareng. Kabeh sarua rek di asaan. Ya pokoknya anu aya Biye bihun lah segala rupa bawa. Bawa. Eh. Masalah ai piringna rek dibawa balik moal. piring rotan Piring rotan piceun. Kala kopea aya fungsina teh ayeuna marawa kopea. Satu Iya sih Pak nyandak dipesakan. Dah. Ame ka ciri. tah eta teh nyandak ti masjid teh acan diuihkeun teh. Kala dahareun jadi target kalian ka dieu teh tungguan penceramah beres ceramah. nya beres ceramahna kakara ke kadali tu deui kira-kira bisi telat ya strategi ka ditu biasana beres jam sabaraha ayeuna karek jam 9:30 Jam 2 pokoknya jam 12 eta mah tos akhir lah moal lebih di jam 12 Paling setengah 1 ge. jam 11 ge paling tos mah. ai parasmanan antrianna sabaraha jalur Di sana sok dua biasanya. 2 jalur Jadi gitu dah ieu kan meja gitu. jadi apa kieu ya apa nge-save sanguna ya ditambah deui aya deui dikaluarkeun dinu baru oke itu heeh Soal item. ayeuna kalian tahun kasabaraha ngalaksanakeun rajaban jeung makan-makan wae kamari tahun kamari gini kan Jadi Nah, tahun kamari jeung naon coba sarua menu nama sarua tahun kamari kabagian teu bagi ya. beak teu Bea. beak beak wae nya Terus itu tumbang teh. Aduh, Iya lah. ai si hiji deui si endot sok ngiluan teh da si not mah sare Oh, anu pas tarawih pernah Pak. Heeh. Sare di tengah-tengah anu lain teh menuju salat tahajud Bapak di tengah-tengah eta teh mah. Bener, lu tahun baru. Di gua kan teh malah 2022, 13 kilo mah. si endot Di tengah-tengah pakai sarung gitu cuman gitu. sare bener bener Bang hese di gua kan. Jadi yang sholat tahajud si drama sare itu dia. Berarti akhirnya kalian ngesiapnya siap tempur beteng Siap. geus lapar Tos timurin can mang. Tinggal nunggu waktu saja. nunggu Di siang gitu. nah jadi kita kan itu teh rek di basmi gitu nya sebanyak-banyak nah alus nu penting mah pondasi Yang penting mah pulang teh kan kari tidur teh perut kenyang. tapi meureun cek abi tadi di awal ai nasihat ti ustad anu disampaikan meureun teu bebeunangan teu naon nu penting ulah gagal dina parasman aduh ya gaya-gaya wae babakan Cari makan. tah Babakan juring ke parasman. ai perkiraan ayeuna jamaahna pinuh dari masjid ai awewe aya awewe Ayo ibu-ibu seueur. ibu-ibu seueur Teteh ibu-ibu. Karena biasanya seueuran kena ibu-ibu daripada bapak-bapak ge. ibu-ibu leuwih jago biasanya karena mengeksekusi parasman Tapi ibu masuk di pasien berkat. jadi taramam di ditu Anak bapak-bapak mah itu di pasien berkat mengarep parasman. Bagian Parasman. eksekusi di tempat. Eksekusi di tempat. tah ai ibu-ibu ge kan sok ngiringan nya teteh-teteh nu kala ditu eta teh aya panggung teh tadi di Aya. oh aya janten si Masjid Babakan ini kan luarna lumayan leganya tapi anu nyenak motor ada parkirnya di mana Di bumi jalan kadang aya nu tapi nitipkeun ke salah. maksud abi teh ya aya orang selain orang Babakan bae teh kan abi lamun hayang luan parasman bae teh Ya asal ngiring. asal daerah we gitu ya. asal hayang nanggung era we Pak. Nah, tapi abi mah moal lah. Era soalna marawa maraneh cing teh. Ayeuna sate 7 eta endorse-na ti saha sate? Aya. Aya. Kumaha eta lamun misalna teh kawas di Cikubang teh keracunan massal.
Jabatan teman Sekarang mau oh kata mah pengalaman anu jabatan kamari Pak Bener nu di Al-Jihad mak iya. langsung ngaranti pasti memang disuka motor. Pantas Raja Bante iya. sisa poeting Pantas tos Raja Bante kan iya ngendong di masjid. Tah diberes sangu uduknya dibungkus sangu eta lah. Ya cenah jang makan bisi nah, ini kan tos parasman kita teh jadi weh Pagi, dimaskan teh subuh tah pas subuh teh langsung lari ke situ Nyeri beteng. di alun-alun lah si eta eureun lah Gua rencang-rencang biasa. Rencang-rencang. aya teh Mulus. Mulai sanguna basi Pinuh nih Mas. Tah, ayeuna masalah basinya. Kan tadi di awal terus disinggung. Ayeuna urang mere teh kan ibadah merenya. Tapi bisa bikin kalian nyeri beteng, asupna ibadah apa dosa? Malaikat nyatetna ka mana ya? Amal baik apa amal buruk ya? Coba tak misalnya orang ya mere sangu niat nama ibadahnya tapi tiba-tiba aya kendala non teknis sangu eta teh basi kumaraneh di makan nyeri beteng tak abi asupna amal apa dosa gitu. Mungkin pertama-tama amal kaduana amal masih jadi energi lah aya pas geus jadi mules ka buang deui mah ternyata nya basi jadi dosa Jadi dosa rusak gitu nya dong. Insya kitu lah nya ayeuna pasukan Parasman tos lapar siap-siap pokoknya jaga keselamatan, jaga ketertiban, habisi Parasman. Hidup Parasman. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.